Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masihkeun tiasa patepung dangu deui tiasa sasarengan di suksana semung di Jomantara ngalanggungan channel Londok Saltonya. Dina dinten ayeuna teh neraskeun hanca dongeng ka tunda dina dinten kamari jejerna Sang Preman karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka salapana. Mudah-mudahan ku anu ieu acara dongeng sunna teh singa jantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Eta memulai seni urang, seni tradisional Sunda. Mitra, saperti yang kolong tingkana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunna teh wilujeng ngadangukeun, wilujeng manco dina hapena, sewang-sewang. Prung. Para mitra kaum dangu sadaya, Roy jeung hiji wanoja anu geulis rancunit nyata Neng Adiba. Sawaktu Adiba anu rek asup ka kelas ditarik deku Roy nu antukna darariuk deui bae di dinya. Roy anu memang pika sabeleuna karahanan keur Adiba. Tapi sanajan pika sabeleun hate leutik Adiba memang bogoh ka Roy. Aya kesan lucu anu ditampilkeun ku Roy tangtuna. Kan pedah teh dicirikeun we ku Adiba anu hayang seuri lantaran lamun geus ngacona kadang-kadang sok mawa hayang seuri ka Adiba lamun ngomongna Roy. Waktu beuki nyerelek teka catur di kampusna Adiba jeung Roy katut siswa-siswi anu lainna oge geus baralik. Singkatna carita we nya. Adiba anu memang teu mawa mobil lantaran dijemput ku Roy tadi dipaksa. Antukna ayeuna kudu nungguan deui Roy daek teu daek. Mangkaning Roy teh rek ngajak ka hiji tempat ganting di mana. Teu milu kumaha, ari milu kumaha keur dirina. Serba salah. Sedengkeun Adiba anu keur nangtung di parkiran ngadaguan Roy anu can muncul-muncul. Kek Adiba harita diuk dina terlas. Atanapi lain dina terlasnya. Dina bebentengan leutik paragi sok didariukan ku siswa-siswa we dina pelba parkiran. Siswa-siswa jeung siswi-siswi anu lainna geus pada murudul ka asup babaturanna Adiba nyaetana awewe sarua jeung saru manehanana we mangrupakeun siswi. Adiba, nungguan saha? Cek salah saurangna harita nanya. Teuris. Cek Adiba anu era rek nyebutkeun kenungan Roy. Ayo tuh. Sok diheulais. Cek Adiba harita. Sebenarnya Adiba memang kenungan Roy. Ngan peda era pok lantaran memang ti kamari Roy nyebutkeun embung babarengan jeung Roy teh. Sok sieun we babaturan-babaturan manehanana. Ngajadikeun Adiba dibuli anu matak nyebutkeun teu we. Kakara ge babaturan ari teh ngaleos, di kajauhan geus katingali anu ngagroan. Adiba. Ih, si Roy, kunaon sih? Cek Adiba harita kesel. Babaturan Adiba nu duaan harita ngareret. Rek mulang. Cek Adiba harita teu era teuing ka babaturanna. Nya. Kamu mobil kamu kemana geningan? Cek babaturanna nu geus apal kana mobilna Adiba memang eueuh. Adiba. Hehehe. Nunggu lamanya. Cek Roy harita bari ngelel-tel etahna. Sedengkeun
dua baturan tanah harita kerung. Adiba merasa beureum beungeut nari lantaran babaturan tanah cekeneh anu neuteup seukeut ka adiba siga anu nanya dina hatena masing-masing. Kunaon ngadon ngahulang kieu? Belum. Cek Roy harita berkerawak nyepeng kana leungeunna Adiba. Roy, nangikian si Roy. Naon sih? Cek Adiba ngaharewoskeun. Hehehe, tenang. Kamu kunaon ngajaran tang didinya? Cek Roy. Henteu. Cek nu duaan harita langsung we arah rinit kana mobil masing-masing. Sajeroning dina mobil harita nu duaan anu beda mobil teh langsung we ngahurungkeun mobil tapi teu deukeun init-init. Jiga mah keur maralongkeun Adiba. Adiba oge ngarti. Adiba anu ditungtun harita diasupkeun kana mobil. Hehehe. Roy, mun di parkiran tong kikian. Ya rea Adiba mah. Oh, maksudna era teh era beda bebarengan jeung Roy lain. Lain kitu. Wah, ngomong we nu benar. Era kan bebarengan jeung Roy. Lain kitu Roy. Kan pada asa teu pantes mereka ditutungtun kieu mah. Adiba kan teu biasa. Oh, siap gerak. Cek Adiba tapi cek Roy harita. Rada ateul. Adiba anu ngejeten harita teu ngomong sakemek oge. Roy mimiti ngahurungkeun mobil. Saterusna dipunurkeun kaluar tina parkiran. Gerung-gerung harita mobil digerungkeun, bersur harita init tinggalkeun eta pitempatan. Mobil warna hideung, mobil sedan anu mewah. Harita ngeblesur init di ibarat pasar nuju ka beulah wetan. Roy, reka mana sih itu Roy? Tenang, mau kemana-mana. Pokona mah dina poe ayeuna urang jalan-jalan. Cek Roy harita tadi nyebutkeun rek ka taman, ayeuna nyebutkeun ka jalan-jalan. Geus tenang, moal dibawa kemana-mana. Tenang. Moal bahaya moal. Cek Roy harita bari nyerengir. Jep, atuh harita Adiba jempe. Kacaturkeun deui di tempat nu lain, cag urang tuna heula. Adiba, waktu 12:30. Hiji jajaka anu kakarak mulang ti Cicalengka. Di tempat anu dituju nyaetana hiji perusahaan suku cadang atanapi toko suku cadang anu aya di Cicalengka. Anu tetela geuning eta teh Mahya anu mulang ngajalankeun mobil ngeblesat maju ke tengah kota Bandung. Mahya geus ngaraneg pelebah Cileunyi nu rek asup ka jalan tol tapi dipikir-pikir cek Mahya mending kene nyantai harita henteu lewat jalan tol tapi manehanana tangtuna rek lewat jalan ujung berung deui wae. Mahya dina poe harita mah memang ngaliwatan ujung berung tapi teu nyimpang di babaturanna teu koas kamari. Kebat Mahya 12:30 ka kota Bandung sanajan macet, tapi macet teu parah-parah teuing aya berang-berang kitu mah. Beda jeung sore atau isuk-isuk kat cida parahna. Mahya harita ngaranegkeun mobil sanggeus kaliwatan Cicaheum nuju ka jalan Surapati Bandung. Aing kudu ka mana ieu teh ngadon ka daerah dieu ieu teh Surapati, jalan Surapati ningan ieu teh. Kadituna jalan suci. Kagak sibuk Cek Mahya boga pikiran arek kagak sibuk harita ulin. Mobil digas deui ku Mahya. Sababaraha waktu mobil geus nepi di kagak sibuk. Mobil diparkirkeun harita di halaman gasibu. Curut Mahya turun saterusna nangtung tangkep harigu bari nyarane kana mobil. Ningalikeun jalma-jalma anu pabuis sanajan kayaan tengah poe cek paribasana ngan pedah terik matahari atawa panas dina waktu harita memang teu panas-panas teuing sedeng lah. Mahya leuleumpangan
Saterusna Mahya ningali tukang dagang terus nyamperkeun. Mahya neuteup seukeut harita kana dagangan. Nah, kieu nih. Berarti itu dagang naon cenah. Cek Mahya harita leulempangan deui. Ngantukna Mahya meunangan nepi ka hayang dina sisi jalan. Nyaetana mi atanapi es campur. Sup asup harita Mahya. Pedagang didinya menikot ngejajar. Mang campur mang ah. Oh, Mang Ujang. Si Mamang sigap harita ngaladangan. Geus beres harita di dahar nanti diasongkeun ka Mahya nu saterusna. Mahya nyedot eta es campur bari sakali. Di senokan karasa nikmatna kananan diis kana beuteungna. Mang sok dugi ka jam sabaraha jalan Mang? Mamang masuk dugi ka kadang-kadang dugi ka jam 4, kadang-kadang dugi ka jam 3. Kumaha ieu nasi jang kumaha saepna? Tapi dah tara ai ngalangkungan jam 4 masahan bade meserna gitu. Oh emang teh ari wengi teh aya jami gitu di dieu. Ai jami mah seueur ngan pada benten, ai bengi malah sarada hariwang jang pada dieu teh. Oh gitu Mang. Jadi siang mah da siang namina oge. Di wengi masuk paur jang. Oh, saya itu gitu mah. Ajan sabaraha Mang? 8.000 emang. Jang. Cek eta jalma 8.000 can es campur. Buset 8.000. Cek Mahya hari biasa manehna sok meuli teh belah ditu 5.000, ieu 8.000. Tapi tina naon untung teh 11.000 oge. Kitu cek Mahya. Sanggeus mayar harita Mahya terus lempang ngadeuketan deui kana mobil. Mahya ngajanteng dina mobil deket pantona bari nangkep harigu ningalikeun anu lalari liwat ka ditu ka dieu. Daragang araraya. Saterusna Mahya asup kana jero mobil. Mobil harita dibelokeun ka belah kenca. Aing ngarek ka jalan ieu anu loba tatangkalan. Ke jalan Cilaki sugan ada dinya ya bari rek ngomekeun jeung teh son cek Mahya anu belok ka jalan Cilaki tujuan Mahya nu tangtuna rek ngomekeun son cenah son sistem mobil maksudna rada ngerebek gitu cek Mahya teh ting naon kahirupan Mahya anu ayeuna sapopoena nyekel mobil kendaraan motor jeung sajabahana duit teu kurang. Hirup Mahya bisa disebutkan senang nekeranan. Teu sakola teu itu teu ieu tapi Mahya kasebutkeun ujug-ujug beunghar weh lantaran papanggih jeung hiji jalma anu ngaran Pasobur anu nyaeun ka dirina. Pasobur lain nyarek ka Mahya boh itu boh ieu na ngan anu dicarek ku Mahya ku Pasobur teh omat kahiji minum-minuman keras. Kadua-duana ulah heureuy-heureuy ka awewe nu teu puguh. Kitu hungkul juang saperjudian tangtuna anu teu disenengeun ku Pak Sobur salian tidinya mah Mahya dibebaskeun rek ulin balik jam sabaraha teu naon nu penting mah bisa ngajaga diri komo deui Mahya kasebutna geus kanyawan ku Sobur yen Mahya teh pinter dina ulin bela dirina kitu Pak Sobur ngadidik anu jadi anakna nya tara Mahya. Mahya anu kabeneran manehanana boga dasar dina masalah agama anu tangtuna we. Keur Mahya dididik kitu ku Pasobur teh teu heseun. Nu puguh mah beuki taat wae keur Mahya kana urusan ibadah. Sanggeus nepi ka Cilaki Mahya harita lempang lalaunan. Ngajalankeun mobilna maksud teh. Ngarayap lalaunan bari ngareret ka kenca ka katuhu geus mulai nu daragang harita geus masang itu jeung ieuna. Lantaran biasana di Cilaki anu jang daragang peuting teh ti jam 4 kan teh geus biasa eta jam 1:30 Mahya nepi ka dinya. Geus sarariap anu rek daragang ngan pedan can dipasang-pasangkeun. Tukang dagang mederong sok itu jeung ieuna mah geus araya ti isuk-isuk oge. Mahya harita ningali timal anu aya dina parapatan. Samemeh masjid. Mahya
anu ningali timal anu aya di perapatan Cilaki sama meh masjid tangtuna lamun ti arah masjid mah di arah masjid itu meureun. Pusdai rag mobil maya harita dieureunkeun. Jalma-jalma anu kenal longkrong di Cilaki harita taruru naringalikeun ka Mahya. Maya anu saterusna ngadeukeutan tukang timal. Timal apa? Mohon ujang mangga. Kalarasan ieu na masih aya tah. Oh, mohon palah. Bade dituang di dieu atawa nepi dibungkus ieu teh? Di dieu we, Pak. Oh, mangga atuh. Cek si bapa nyokot piring harita anu saterusna. Daun anu ditimalkeun jeung piringna atawa nepi diasupkeun kana piringna. Mahya anu nyokotan dahareuna anu teh deungeuna diantarana aya lauk, aya daging, ngan Mahya mah nyokot teh mangrupakeun goreng laung emas anu asik hanut keneh di waktu harita. Lalapna seperti biasa we surawung, ponteng, jeung lain sajabana. Tamalna gesidik, timal mah mangrupakeun samal tarasi anu nikmat nakarana. Cilaki nya. Mahya antukna ngalimed diuk dina babangkuan panjang. Taradea jalma nu aya di dinya ningalikeun tingkahna Mahya, sebutkeun make mobil anu kacida mewahna. Turun di dinya cuek we barang dahar dina sisi emper, beda jeung jalma-jalma nu lainna. Tarada raek make mobil teh sok eta ge loba nu marake mobil ka dinya, mobil biasa. Bari jeung arogoan teh yang diantirkeun kana mobil itu jeung ai Mahya madan bubuhan dasarna Mahya mah lain jelema beunghar ongkoh beureunan. Keur mah memang Mahya mah kasebutkeun jalma na bageur. Itu jeung ieu. Mahya sanggeus beres dahar teu buru-buru ieu naik kana mobilna sanajan geus mayar oge diuk keneh we di dinya. Ieu ujang angsulna. Mun mang cek Mahya nyokot angsulanana. Eta timal teh murah deh kur 15.000. Kasebutkeun seubeuh 15.000 teh. Mahya ngelenyun we udud bari tumpang kaki nyarane kana meja. Nukangan kana timelan. Saterusna Mahya rua tereret ningali mobil anu larariwah. Mahya anu ningali mobil anu runa grandeg. Saterusna adenge eta sorong mobil teh pak cekitna karana. Sing horeng teh eta mobil meureunan lantaran didinya maka sebutkeun parapatan simpang 4 ing simpang 5 perasaan didinya teh. Mobil anu tumpak mobil nanti supir anu tumpak mobil sedan beureuh hideung harita turun. Saterusna nyampeurkeun kana mobil carry. Bapak-bapak kurang lebih umur 40 tahunan meureunan. Gebrag langsung mobilna nu saterusna. Bapak-bapak harita keluar. Bapak-bapak mimiti mah harita nyarekan lantaran memang salah mobil nu beureum atapi mobil nu hideung. Ngajalankeun mobil teh hati-hati bari jeung nyuruh. Bisa nyupiran teu? Cek eta lalaki anu katinggal ditegep. Pangawakan jangkung dedeg Asep. Lepat ujang atuh dapat. Lepat-lepat sia. Ceprot 2 kali kaki bapak-bapak harita. Aduh. Mahya anu keurna diuk harita cengkat. Lain kur Mahya hungkul anu keur darariuk di dinya oge harita carangkat ngan tuan nyampeurkeun sedengkeun Mahya ningali bapak-bapak anu rek dihajar deui. Harita pok ngomong, eureun. Cek Mahya harita, omongan Mahya lir ibarat anu ngandung sima. Dak dumadak eta lalaki anu kasep teh harita eureun. Ret harita ka Mahya.
Aku biluan sia. Kata lalaki nu jangkung kasep bari neuteub ka Mahya. Lain ek pipiluan lur. Tapi geus kanyahoan, salahna saha? Alah, si rek naon? Hah? Rek mantuan aki-aki ya? Lain masalah rek mantuan teu. Anjeun jelas anu salah. Katingali ku saraya oge. Anjeun nyuruh teu teret. Untung teu tabrakan. Coba lamun tabrakan kan rugi anjeun keneh. Teung-teung mun teu cilaka. Dai mobil mah tetep ruksak meureunna. Alah, sama nih. Ya, kuring mah ku jama biasa. Karunya kasih bapak-bapak. Pak, cenah naon? Aduh. Cek bapak-bapak harita ditanya cenah naon teh langsung ngahung we. Bari nyepengan pipina anu rada gemem harita lantaran dihajar 2 kali kumaha ya. Kata ku jalma eta. Tuh, tingali bapak-bapak. Geus kieu kumaha? Mana yang jadi pahlawan sok kasiangan ah? Jadi pahlawan kasiangan. Kita jalma kalah nyerang harita ka Mahya. Lain kitu lun. Kuring teh yang boga masalah itu jeung ieun. Tapi sakadang ngingetkeun, yen cikeneh teh anu salah teh lain batur tapi ente. Cek Mahya harita. Alah sia. Mahya langsung harita didorongkeun dadana dayak dag Mahya teu mundur ka tukang. Bukan yang dikieu sia. Eta budak pemuda langsung nyerang ka Mahya. Mahya ningali serangan budak pemuda nu kuat nekeranan. Sakolebat Mahya harita ngakilakeun awakna balah kenca. Bari nepak kana pelabah pigelang leungeun eta musuh. Galeong. Eta jalma langsung ngagaleong. Saha atuh eta jalma? Sedengkeun anu aya dina mobil marupakeun awewe. Anu tetela geuningan eta teh Roy. Anu mawa neng Adiba anu nepi ka dinya. Adiba anu nyidik-nyidik kayak lalaki anu asa wawuh. Ras ingat waktu di Tegalega eta lalaki teh nu pernah meuli naon ngaranna teh tahu kupa bahwa nanti tahu kupat tahu nah eta teh ngaran Mahya teh ya kitu. Adiba harita lantaran ngarasa inget yen jalma anu pernah nulungan maneh teh ngaranna Mahya nu persis rupana jeung anu pernah meuli kupat tahu. Jut harita Adiba turun. Eureun. Cek Mahya harita nitah eureun. Roy harita ngeureunkeun. Adiba. Cicing dina mobil. Tapi Roy. Cek Mahya atana picek Adiba. Dengan Mahya ngereret ka Adiba. Nu saterusna kerung turun ngeuteub. Ras ingat di Tegalega. Yen Adiba teh pernah papanggih di Tegalega. Tapi Mahya teu omong. Roy, geus eureunkeun Roy. Ratu batur ningali-ngalikeun. Alah. Peduli amat jeung batur. Sangaran maneh. Teu perlu nyaho ngaran kuring saha. Ngan kuring makarunya ka bapak-bapak. Ayo geus kira kumaha? Tegereun. Teruskeun. Cek Mahya harita seolah-olah nangtang ka Roy. Kuringal atuh harita Roy ngepeskeun leungeun Adiba anu nyempenganana. Adiba harita ngajong-jong harita kana mobil. Nu saterus njarane kana mobil lantaran kadorongkeun ku tanagana Roy anu kuat. Kurang ajar sia. Sawo. Serangan harita Roy ngarah kana awakna Mahya. Tapi orok kaya Mahya anu memang geus kageroh ku ilmu penemuh jampe pamakeena. Warisan tinu jadi akina tangtuna sampai maot. Mahya anu memang di lemurna oge disebutkeun jawara atau jago. Ayeuna ngalawan Roy kesebutkeun mangrupakeun hiji jalma anu pinter dina ilmu karatena. Mahya anu tenang nekeranan dina nyingkahan panarajang Roy atuh puguh we ke Roy harita ngarasa penasaran nekeranan lantaran ieu jalma teh memang boga pengertian luar biasa kitu cepikiran Roy. Kurang ajar, lumayan hebat ya jelema teh ieu. Saha jeung urang mana di jelema teh? Ceuk Roy harita anu ngarasa ieu jalma teh hebat cenah. Ayo, teruskeun. Cek
Mahya harita Roy barang ningali kawas kitu leungeun Mahya nu gugupay puguh we beuki amarahna keranan sabuk harita narajangka Mahya kuku teranganana harita nepi ka lempeng ting sariut ceuk paribasana Mahya anu ayeuna mah moal arek nyingkah ceuk paribasana terangan Roy harita ditewak ku Mahya nu saterusna parebah peureupna dipencet ku Mahya ngagunakeun kekuatan tur kemampuan ilmu penemuhna yuk kakak wadah Mahya harita ngacolongjong ka tukang seolah-olah dirina lir ibarat didorongkeun ku tenaga nu sakitu rohakana Mahya anu memang ngagunakeun ilmu penemuhna tangtuna masa mata-mata Mahya newak leungeunna lamun teu ngagunakeun ilmu penemuh jampe pamakena warisan tina jadi akid sok harita Mahya ngawat kuda-kudana ayo ayo maju terus cek Mahya harita tenang nakeranan bari imutnya gelenya atuh Roy harita anu geus ngajolongjong ka tukang beuki penasaran wae ka Mahya sok harita sukuna nu maksudna kita jongkeun kana palipisan Mahya sakolepat harita Mahya ngadoyongkeun awakna bari nektrek kana pelebah bincurang eta musuhna syuplah Mahya anu nektrek kana pelebah bincurang ngajadikeun tumibana ka Roy teh harita nepi ka dengdek tur engkle sabada harita sedengkeun adiba beuki yakin wae eta jalma teh nu pernah ngelehkeun musuh-musuhna nu rek merkosa manehna opatan dina waktu peuting-peuting adiba harita ningali Roy anu engkel-engklean pok adiba harita ngomong ka Mahya ngageroan ka ngaran Mahya cek adiba harita ret Mahya ngareret Mahya cek adiba harita Roy anu ngadenge kitu harita saterusna Roy ngareret ka adiba apa kerja mau kurang ajar iya Roy itu Kang Mahya kaboga adiba gebeg Roy harita ngagebeg nu saterusna adiba luncat ngadeukeutan ka Roy atarapi ka Mahya nyepengan kana leungeun Mahya sedengkeun Mahya nu teu nyaho naon-naon harita ku tiba melohok we bingung ningali adiba nu langsung nyekelan kana leungeun manehanana dan adiba menjelas jadi kesempatan komo di bari jeung Roy anu eleh maka tingali Roy harita barang ningali tur ngadenge yen eta teh musuhna atanapi sainganana kasebutna disebutkeun kabogohna adiba percaya we harita pok ngomong adiba yakin ieu kurang ajar teh kabogoh adiba nya emang ieu kabogoh adiba cek adiba harita bari ngaiskeun leungeun Roy atana leungeun Mahya kana pelebaca tak-tak manehanana Mahya anu bingung tapi maneh Mahya oge nuturkeun kana kahayang adiba sebab cek pikirna buah ting adiba teh dipaksa ku jalma ieu kitu pikirna Mahya oh jadi maneh teh kabogohna si adiba ngaran anjeun teh Mahya emang kuring Mahya Roy Kang Mahya teh anu dicaritakeun teh ya manehna emang urang kabogoh adiba Mahya Mahya luar biasa tapi teu penasaran ya benar-benar luar biasa kabogoh hente maksud ente adiba oge harita melohok adiba luar biasa waduh atur nuhun pisan adibanya tos masihan kesenangan ke akang wah luar biasa pokoknya akang puas pisan cek Roy harita bari seuri tetanggahan sedengkeun Mahya harita nu kerung ret ka adiba namanya adiba nami abi adiba akang pura kenal ka adibanya adiba rada ngaharewos
ulah ruas sarewos. Mah ya, kabogo ente biar dijelaskan ku kuring. Bener-bener luar biasa. Geus mere kesenangan anu luar biasa nu wah pokoknya mah endah. Jadi gitu. Luar biasa. Hebat. Hebat. Timiti raha. Anjeun ngemimiti bohong. Berabuah-buah anjeun tukang bohongnya. Cek mah ya harita. Sedengkeun roy harita langsung karung. Maksud mana? Memang kurang percaya. Mana geus pernah sare jeung Adiba. Sangaran maneh. Tanyakeun ka awewe nu geus mere kagenahan ka dewek. Adiba. Kan. Tanamina. Roy. Roy. Sanajan maneh ngomongkeun ieu Adiba geus pernah sare, geus merah merek ya kangenahan, geus mere itu jeung ieu. Kunaon hate saya henteu panasnya? Kunaon oge saya ge teu percaya. Boa-boa. Maneh mikah hayang ka Adiba teh dilayanan gitu kan? Cek mah ya harita kalah Malik mah panas. Paringaleng Adiba dina waktu harita, sayang. Untung diantirkeun tadi nama mereka bumi, akang teh. Kang. Cek Adiba harita bari ngadilak. Kak Roy, atuh puguh we Roy dina waktu harita amek anu kacida pisan amekna. Nah, manehna nu dipapanas kitu cek pikirna. Kurang ajar sia. Roy. Maya, kurang ajar sia. Montong mah panas aing da aing mah panas. Nah, urang mah teu mah panas. Wajar kan namun urang gandengan jeung kabogoh urang. Tong boro-boro ning urang gandengan, ciuman ge urang wajar. Dihareupeun maneh sabab urang teh kabogoh Adiba. Sedengkeun maneh nu mikah hayang ka Adiba geus pasti kan. Ayeuna kieu. Lamun anu bisa dipikir. Lamun kamu ente ilaing geus main jeung Adiba. Kunaon Adiba lumpat ka saya? Sabab si Adiba sieun kapanggih. Namun lian sieun kapanggih galagatna moal kitu. Moal kitu, Bro. Ente keur ngabohong. Bener teh? Ente keur ngabohong kan? Ayo, Adiba, wih. Roy harita barang ningali mah ya anu nyokot kana leungeunna Adiba. Bisa terus nak dibawa init. Roy harita ngunag sedengkeun mobil harita ngahalangan jalan. Tit. Wah. Roy harita rek ngunag teu tulus. Lantaran mobil ngahalangan batur. Bantukna Roy oge naik kana mobil. Sedengkeun Adiba dibawa naik kana mobil anu mewah nekeranan. Blesur harita Adiba dibawa kabur kumaha ya dina waktu harita. Duanana eueun ngaromong. Geus nepi ka jalan Siliwangi harita ka hareupeun stadion. Adiba pok ngomong. Adiba nyuntun punten Kang. Mergi Adiba tos nyangkeun kan akang. Bogoh. Adiba. Nami teradas Adiba. Ya naon. Naon sababna? Adiba sasarangan-sarangan eta jalmi. Nah laras. Adiba. Bogoh eta jalmi eta napi. Itu sama sekali Adiba teh. Adiba kuliah di Dago kan. Terus anjeunna maksa. Pada muka Adiba teh terus disebatkeun. Adiba geduk ka Bogor tapi anjeunna teras wae maksa. Gitu. Namina teh Roy. Roy. Namina teh Kang. Akang teh. Namina Maya. Memang akang namina Maya. Sanes Adiba teh bukan terus penak di Tegalega. Cek Maya sama sekali manehna teh inget kana waktu nolongan. Emang akang teh emut. Waktu Adiba bade diperkosa ku apatan.
Roy harita atarapi Mahya ngereunkeun mobilna cekit lebih kakeun adiba harita untung we make sabuk pengaman. Adiba janten anu waktos bade diperkosa teh salira Nuhun kan. kadiba bade tungkul. Adiba teh bade nuhunkeun pisan ka Akang tapi Akang parantos angkat. Dipila dia nu kitu katingat teh kepenak. Kenapa sebab penak teh tagalaga. Adiba ge bingung. Pergi adiba dina waktu sarita. Masih kena nyemut sahas. Yami anu aya di payunan teh. Adiba ge teu emut waktu Akang nyebatkeun nami Mahya. Waktu nulungan adiba di parkiran. Oh mohon cek Mahya harita ungut-ungutan. Para mitra kaum dangu sadaya. Mahya anu ngerem mobil disakalikeun nepi ka pak cekit. Untung adiba make sabuk pengaman. Nah, Dim. Ya Allah. Kunaon kah? Janten adiba teh istri anu wengi-wengi diperkosa pada diperkosa aku para penjahat. Mohon kah? Oh. Nya bisa penak di dieu nya. Mohon bukan. Adiba ge nganuhunkeun pisan. Tresna adiba oge. Pas ku saya teh nyunkeun dihapun tapi akangna bade nganuhunkeun tapi akangna kaburu bujeng angkat. Teu nyangki oge di Tegalega teh pepenak teh sareng adiba. Kan? Adiba harita. Ya Maya. Kumaha adiba? Adiba jujur. Kejadian me mentak deg-degan kau adiba mah. Kumaha kawitna atuh adiba bisa sareng-sareng eta istri pamaget teh anu namina Roy. Anu tadi disebutkeun teh ya Kang. Oh. Terus adiba ngangkeun ka Bogor ka Akang? Pergi. Katingalina. Akang anu mampu nyaheurepan Roy Kang. Di kampus kasebutkeun Roy teh siswa paling kiat. Lagi Roy teh duka kawasaan, kekayaan. Yang tentu aya nu tiasaeun kitu kieu oge. Roy teh memang kasebatkeun anu gaduh ilmu nanti ilmu karate Kang. Oh gitu pantesan. Katingalina meni sombong nakerana. Tapi tidak naon. Insya Allah adiba malah naon. Tapi Kang, adiba teh puguh deg-degan. Tadi anjing oge selaras nama adiba teh bade nganggo mobil. Kan pedah nya saputus kumaha we ka Bogor nyamper ke bumi. Mun kajeda pisan. Bingung nak puguh kanggo adiba teh. Kedah kumaha Kang. Ya wartoskeun we. Apan adiba tos nyebatkeun ka Bogor. Justru eta Kang. Nu matak neme adiba langsung ngangkeun ka Akang ka Bogor teh sanes naon. Duh punten pisan. Tidak naon. Akang kawit di mana? Akang mah caket jamika bumi Akang mah. Palidieuna eta dina
tungtung na Cibadak di ditu na. Terus kunaon namanya aya di Cilaki Kang? Memang akang oke tengah aja sih witi Cicalengka. Beda akang hoyong jalan-jalan heula ti Cicalengka dalam pengawai lurus ka Surapati terus dibelokeun ka Cilaki. Tadi nangan tuangan anu rada lumayan raos gitu ke arasan akang terus namanya tuang masih timbal. Wih, mantap. Terus dong Tacan. Teu acan Kang. Mantap pami orang tuang saja. Kan Kang pantes tuang. Itu naon, akang terus tuang oke. Kan Ariba mah kan teu acan pangintenan. Bios we akang mah minum es jus gitu pangintenan. Ya, langkung Akang atuh. Sanggeus puguh kitu mah mobil ngaleok ke belah kenca. Sanggeus nepi ka daerah Kosambi, mobil harita diasupkeun ka salah sahiji restoran. Antukna Adiba sanggeus mobil diparkirkeun jeung Mahya harita tarurun. Adiba jeung Mahya duanana ararasup ka restoran. Keur Adiba kacida pisan bungahna. Sedengkeun Mahya mah biasa we. Adiba nu tangtuna ngaharepkeun anu leuwih ka ieu jajakan nu gandang anu pernah dulungan manehanana. Salahna lamun Adiba antara anu mun Mahya. Cek paribasana lamun daekeun teh mah dijadikeun kabogoh ku Adiba sakalian pikeun ngahalangan Roy karena niat-niat jahat. Duanana ararasup ka restoran, Adiba anu pesen sangu sedengkeun Roy mah hari atanapi Mahya mah harita kur tiba es jus we lantaran tadi Mahya mah geus memang geus dahar nasi timbal. Sedengkeun di tempat lain Roy harita nu amuk-amukan ngajalankeun mobil anu siga nu kasurupan. Lantaran teu bisa bareng jeung Adiba dina waktu harita. Setir harita ditenggeulan ku Roy. Kurang ajar. Awas ya Adiba. Pokona moal aman. Samaruku mah urusan jeung aing. Samaruku mah urusan jeung si Roy. Cek Roy harita ngancam ka Adiba. Mobil nyewuk harita nuju ka daerah Cicadas. Anu artina Roy arek mulang ka daerah Cicadas. Sedengkeun Adiba anu harita keur ngobrol we jeung Mahya. Kang Mahya? Ari Kang Mahya pas kagungan istri. Akang terus kagungan istri teh 3. 3? Adiba tetulus sering ngahuapna. Ngalor malohok we. Sedengkeun Mahya harita imut ngagadenyu. Kunaon? Bageun anu kaget. Teu nyangki. Tapi aya Kang. Iya. Cek Mahya harita bari imut deui. Oh. Adiba harita nyelek hatena ting kunaon asa nek dahar teh. Dak dumadak teh sumanget dahar teh. Kunaon? Henteu kunaon Kang. Manawi teh Akang teh can nikah. Memang kunaon pamit can nikah? Henteu kunaon sih. Adiba? Oh, Adiba mah teh acan gaduh bogohnya. Dengan terang. Nya terang lah. Apa nampe ngangken ka bogoh ka Akang. Artinya berarti Adiba teh acan gaduh ka bogoh, gitu kan? Oh. Adiba di wae harita bari molohok. Dipikir-pikir nya oge. Aya, saepkeun eta tuangna. Kang. Cek Adiba harita luta meletem ngadahar teh. Nu tadina asarek ponyok na keranan dak dumadak harita. Dahar teh jeung teungeunah we kumaha.
rasa nanti nu tadi ngeunah nikmat teh dak nu badak asa kohal na karanan. Entos Emang kunaon? henteu kunaon. Adiba tadi naroskeun naon tadi teh ka Akang? Nu mana? Naroskeun Akang tos kadu istri gitu. Hmm. Naon naroskeun Akang tos kadu istri antara pintu. Emang Akang tinggal di kadu istri gitu. Ya, mameget mah kan sing tos kadu istri ge siga budak-budak, siga budak bujang we. Oh gitu. Saur perkiraan Adiba, Akang memang tos layak kadu istri. Ya, layak sih. Adiba. Akang heureuy. Maksudna? Bujeng-bujeng istri Adiba. Bet kabogoh ke Akang mah aya ge nu ngakukeun hungkul. Maksudna engke can kadu istri. Saur Akang kan neme bujeng-bujeng kadu istri. Bet kabogoh oge neme hungkul diakukeun ku Adiba. Oh, Adiba hari dadak nu badak cenghar tapi rek dicokot di sangu era tadi geus di eredkeun ka sisi ku tiba direret we hungkul aduh kaduhung makaningan bakar ayamna seutik deui. Nanti kakareda saeutik gitu. Adiba ku tiba neuri ciduhna we. Adiba. ya, Jadi saya punya tanasina. entos ge warag. Kunaon? Wareg kunaon? Ya, warag nguping Kang Maya terus nikah. Kadiba hari teh bari-bari rembengeun terus luktung ku. Itunya. Kinten-kinten Dini Ramdiani kadu istri kadu suami gitunya. Naon teh? Oh, ente hilap. Emang kunaon kitu pami kadu suami? Ente teu kunaon. Nya naroskeun ka Adiba. Ya kan Adiba gitu terang. Adiba kacida pisan. Bingung lah kumanya. Naonna? Adiba kan di kampus. Pasti bakal dibayang-bayangku. Si Roy. Tenang, model naon? Maksudna? Ya, model naon? Insya Allah, Adiba bakal aman. Tapi kan Roy di kampus anu sami Kang. Tenang weh, pokoknya mah Adiba bakal aman. Ayo dijajabkeun ku Akang enjing. Ayo teu kabotan mah. Cek Adiba hari teh bungahna kerahanan. Laras Kang, dengan jajapkeun ka Adiba. Ya, ari teh kaabotan mah. Adiba na ari Akang jaona man sin teu kaabotan, ngan Adiba na kaabotan henteu gitu ieu mah. Argi kan Adiba teh boga-bogona Roy. Ih, saha oge kabogona Roy kan henteu. Cek Adiba hari teh merengut. Ini merengut gitu atuh. Tidak Kang mah. Terus ayeuna Adiba kabogona Akang. Tadi kan terus ngangkenkeun Akang jeung kabogona. Adiba neuteub. Mah Kang kersa. Duka kersa duka henteu nya. Ai kan awan mah alim ah. Emang Adiba awonnya. Awan sih. Kadiba hari tetungkul. Kesel jeung anak gue disebut goreng go mah ya. Tapi sanes pamintena. Emang naonna? Henteu naon ketang. Masuk teu bener. Naon teh? Emang Adiba teh urang mana? Adiba urang sawakurung Kang. Jatil. Oh, urang sawah kurung. Terang atuh Akang terang.
Pami aya waktu mah urang ameng yuk ka Simpang Dago lah. Kang Cion. Kang Cion teh? Eta Kang Cion urang Simpang Dago. Duka tukang dagang duka sanes. Duka mahasiswa duka sanes teh. Duka guru gitu. Kang Cion. Kang Depi. Kami eta ge urang dago duka urang mana dagoana teh. Emang naon? Emang bulu kelek gitu. Tidak sama dengan bulu memang. Bulu me? Memang. Mani. Siri. Nah, iya we atuh siri makan olahraga mulut gitu. Supaya ceria wae ketinggalina. Terus tukang dongeng. Sirian wae pagawean teh pendinten ya teh. Den bae lah. Akang teh kedua istri. Akang kena ngawataran naon deui atunya. Soalnya akang mah mau ngabohongan diri pribadi lah. Ayeuna ngangkeun gaduh istri padahal mah akang teu gaduh istri gitu. Tapi kabogoh perantos. Mohon. Kabogoh ge parantos. Alhamdulillah. Aya nu ngangkeunkeun kedah akang nyarios. Cek mah ya harita beritangah. Mah. Tadi banyak. Nah, anu ngangkeunkeun kabogoh ka akang saha? Jadi bah. Terus? Emangna ngangkeunkeun teh sareng hatenan teu? Emang akang kerasa gitu ka Diba? Kunaon make jeung teu kersa? Kan Diba mah Naon? cek Diba bari netep seukeut. Bikin imut atuh. Emang kunaon? Eta. Pamenteun aya nu kempotan. Ih, ini. Cek Diba harita tungkul. Bari atoh dina hatena mah dipuji geulis jeung aya kempotna. Memang nya Diba teh kasebutkeun mun ciri teh sok kempot, matak diudag-udag ku royo oge da geulis atuh Diba. Ai goreng patut mah. Mau bari jeung letak mah najis teh. Salam kesayangan. Ampunten ya kana letak da. Kumaha deui ieu mah. Serius. Jadi yang disenglet. Tenang. Nanang Sanjaya sengledkeun lah. Adiba. Ayo tuh. Urang wih. Yang maya bari mampir ka Diba. Sakinten kita nemali carekan mah. Ya, akang mah siap wae. San bade nyarekan. Malah anu nyesiran ieu da Diba mah. Ya, biasana sok aya herder galak atau naon. Ih. Mamahna Diba disangka herdernya. Teu dah. Nah, make jeung ka mamahna Adiba. Oh, mamahna Adiba bager kan? Bager. Ayo tuh. Bisa dapat tuh. Kemana? Terus tuang. Pernah dibayar 2 kali gitu. Emang terus dibayar? Aduh. Atos atuh. Ih, nanti nyarios ka Diba. Emang kena nyarios ka Adiba. Kan Adiba mah tugasna kalau tuang bari jeung teu saeb. Iya tuh, iya. Tanggeus puguh kitu mah Adiba harita leos we. Adiba nu mawa harte bunga dina waktu harita. Lantaran papanggih jeung jalma anu memang kasep. Sajabak kitu teh bager. Jeung teu kurunyus tangtuna meureunan. Nganang tah kurunyus teu. Adiba jeung Mahya nyemprung ini nuju ka sawah kurung. Mobil anu nyewuk harita di jalan lengkong besar nu saterusna belok ka belah kenca ngarah ka salah sahiji komplek anu aya di sawah kurung Kota Bandung. Hareupeun imah 3 lantai anu mewah. Mobil harita eureun. Terus di dia kan? Oh di dieu bumina.
kan sana mah de ngiring mereka de mampir. Mana naon gitu. Oh, bismillah we. Kadiba harita bari imutnya gelenyu. Ngerian ka Maya nu sarwakeun imut. Curut duanana harita turun nu kabeneran inungna harita nu keur anu teu gawe. Neuteub seukeut. Adi bate jeung sadeui, cenah berarti gonta-ganti ka Bogor teh kumaha kitu. Sok naon teh? Inungna harita keluar. Tiba. Mah. Nepangkeun. Ikang Maya. Tiba. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Panggil Bu Maya. Bu Ma Salma. Mangga tuh kalebat. Kalebat ayo. Inungna ngarasa kaget. Sabab Mahya mah beda jeung nu tadi curengah cerengnya make jeung ngakukeun calon naon ngaranna teh calon mertua. Salma nu nangtung harita neuteub seukeut kana tangtungan Mahya anu gagah. Ningali mobil red anu mewah nekeranan. Tadi wae cenah ieu teh. Di pamake jeung lalaki anu tadi si Roy kumaha cenah. Mah. Janteng wae. Cek adiba harita nu balik ti keluar. Adiba. Saha wae teh. Tadi Roy kumaha? Adiba nyanak kemayang kira-kira dicerioskeun ku Adiba. Ayo kira-kira atuh. Cek adiba harita bari narik leungeun inungna. Inungna nu ngareugeueun rada kesel kana jadi anakna sebab dina sapoe harita geus 2 kali mau lalaki. Nu dianggap nama awa padahal mah da Roy malah aing teh kaasup bukuna Adiba. Adiba neuteub harita ka Maya. Maya. Itu Kang Mahya mah anu nulungan nama Adiba oke nulungan ka Adiba faktos Adiba bade diperkosa di alun-alun Bandung mah. Usal mah harita neuteub seukeut bari molok. Oh jadi ujang teh anu nami Mahya teh ya. Mohon mah. Ya Allah. Adiba teh pernah nyarios sareng aya nulungan namina Mahya tapi bade nyunkeun dia nganuhunkeun Mahyana cenah tos teu aya. Mohon Bu. Margi pas eta teh memang kabujeng wengi oge. Abdi sok sieun ngaganggu ka Adiba. Margi Adiba oge pas ditulungan ku abdi teh nyebatkeun ka abdi teh bangsat gitu. Itu oke ketang. Usal mah milu imut tantan tetela Mahya teh geuning lebih heureuy. Alhamdulillah ya Allah teuingan lamun teu ditulungan ku Ujang. Kumaha meureun nasib Adiba? Abdi mah teh naon-naonan Bu. Pangeran Allah ngirimkeun abdi ka dieu. Ka Adiba. Sehingga Adiba oge tiasa salamet tina gempuran jalmi-jalmi jahat. Gitu sanes Adiba. Mana? Ieu wae Bu, kita tadi teh. Naon teh Bu? Naon atuh? Ih, teu naon oge ketang mah. Cek Adiba harita merengut. Adiba tuh nahan lain dibere cai. Ya Allah mohon hilap. Bios teh naon ieu aya nuju halodo mah. Mani sok naon teh teu punten hilap. Cek Adiba harita bari langsung melompat keluar ka dapur. Inungna Bu Salma harita imut ngagelenyu. Rada lucu ningali Mahya anu memang renyah dina sagala rupa. Anu tegung Srila harita Adiba balik deui bari can nyieun kopi. Bari can nyieun caina. Kang Mahya mesen kopi. Kopi mah kanggo akang. Ya nomor 1. Menawi teh teu. Mah kunaon bae teh. Diba, entos nya ngadama runya. Cek Bu Salma harita bari kerung. Da ieu nama Kang Mahyana.
Inungna kita ngerasa kagugu kudu jadi anakna anu jiga nama meureunnan adiba teh bogoh kan jadi anak mah ya. Nuhun pisan Ujang. Ini mah pernah di mana tuh sareng adiba? Ya gitu mah. Bu. Namanya teh di Cilaki. Di Cilaki. Nahan geuning ka Cilaki segala rupi. Sareng hiji pamangkat anu namina Roy. Ngajalankeun mobil ugal-ugalan. Nu antukna bere nabrak mobil anu ditumpakan ku aki-aki. Tapi Roy na teh narima. Teu nampi nu antukna Roy keluar terus ngagebugan aki bapak-bapak. Innalillahi astagfirullahaladzim. Ulah rasa teh. Tiba hari tak muncul. Nah Kang itu iya kopina nih. Atur nuhun pisan. Tiba. Nah benar bieu teh sareng jeung Roy pangitu Cilaki jeung yang mah ya. Mah nama teh nya aya insiden puge. Tapi alhamdulillah Kang Mahya terus nulungan adiba oge, nulungan si si bapak-bapak. Nah terus Royna kumaha? Nya namanya kan adiba teh kan nyeroskeun pas eta teh adiba terus gaduh kabogoh. Karasan pisan aya Kang Roy. Nya kopi teh diangkenkeun we. Nah, Kang Roy nama kasenengan duka henteu. Alhamdulillah seneng. Cek Mahya langsung nyaut. Alhamdulillah tuh bisa seneng mah ke anak ibunya tekan kieu adiba mah lah sok rada cileureun. Bios Bu da teu naon kira gadis keneh masuk itu. Ih naon teu naon oge. Cek adiba hari tembung. Ceringkeun Mahya tiba-tiba imut we ngagalenyuk. Nyantos satunya gitu mah sok dileueutan teh lumayan lah. Ibu mereka betul lah. Bu Salma harita meureunnan mere waktu kada jadi. Bu Salma ngaleos adiba oge harita ngingkig ngaleos. Oh harita adiba ngomong. Kalau betul Kang mah dicucu-cucu heula sakit ya meni hareudan. Oh mun atuh nya. Kamu ge bari uyat. Nah, kapanan tamuna anu kadugumina teh aya. Ih sakedap meni. Cek adiba harita bari kakereukeut. Ceringkeun Mahya ningali adiba anu kegereuweut harita langsung we imut ngagalenyuk. Bibir atanapi pipi anu kempotna harita katingali deui. Cekeuk atuh harita adi Mahya nyekeuk. Naon? Henteu. Teu kayaknya kegereuweut deui kata pipina meni kempot kitu ih. Kang mah seneng da. Emang minta seneng dikumahakeun? Jadi aspalan kana nama. Ih, meni sok menawan teh. Jika diba harita anu kesel ka Mahya anu ngageugeukeun wa diri. Tapi sanes kitu ge memang buka akang anu ngakukeun mah teh geulis tapi. Ngantos urang-urang deui. Mun diba meni isin. Nah make jeung isin kana di Banyalira anu ngakukeun akang ka Bogoh. Ya akang mah atuh we diakukeun ka Bogoh. Alhamdulillah ya Allah diakukeun ku anu anu geulis. Ih, entos. Adiba harita mun dibareureum bari nutupan kana beungeutna era meureunnan. Tapi sanajan era kitu ge da adiba teh atoh bungahna karanan geus jelas. Sanajan waktosna ka Bujang Saep ge. Waktosna ka Bujang Saep. Mitra-mitra kaum dangu sadayana cak atuh urang tunah gaduh ka dieu insyaallah dina dinten enjing di channel anu sami di waktos anu sami urang tiasa patepangna gutik. Lain ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.